Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepang di sareng simkuring Salva Widya. Dina acara warta Sunda nu aktual sareng faktual. Dina dengan ieu simkuring bade ngaduhikeun warta ngeunaan caroge ngalungkeun istrina ka laut ti luhur kapal Merak Bakauheni. Rebo 22 Februari 2023 peuting. Salaki teboga hate rek ngalungkeun pamajikanna ka laut tina parahu KMP Salem nu di Jugjug. Bari nuju ka pelabuhan Bakauheni. Kajadian eta lumangsung poe Kemis 23 Februari, kira-kira jam 5:15 waktu Indonesia Barat. Tina kasaksian saurang deui, saksi nu ngaranna Regi nu aya di TKP ningali hiji lalaki anu ngadadak nyampeurkeun pamajikanana ti tukangeun. Tuluy ngagandong pamajikanana bari lempang tepi ka kapal jeung langsung ngaleupaskeun pamajikanana nepi ka murag ka laut. Sakedapan kulawarga korban anu naek kapal anu sami langsung ngadeuketan sareng nyobian ngabantosan korban. Sabab waktu harita korban keur nanggeuy pager besi atawa pager besi anu nyegah korban ragreg ka laut. Saterusna saksi ngevakuasi korban jeung ngamankeun salaki korban. Saksi Iswoyo oge naroskeun alesan ngantunkeun pamajikanana sareng anjeunna ngajawab yen anjeunna dijurung. Pikeun kajadian ieu, kulawarga menta supaya kajadian ieu teu dituntut atawa direngsekeun internal ku kulawarga. Ingat, keayaan palaku atawa salaki korban keur diubaran lantaran aya gangguan jiwa. Kinten-kinten tabuh 6:20 waktu Indonesia Barat, KMP Salem Darmaga di Darmaga 2 Palabuhan Bakauheni. Sareng kendaraan anu ditumpakan palaku neruskeun perjalanan ka Lampung Tengah. Sakitu warta anu tiasa kasanggakeun, wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.